Bah, bah. Iya buru si Mamen udang kenela itu kita munjal tanah. Mamen hese hudang hudang cek akang hudang itu jalan tanah di dekat Kobong. Ngadoksakeun belak balik. Aku belak balik panik kecape naik ka luhur udah itu urang jalan tanah dekat Kobong. Aing nu capek mah bolak balik aing bobodo sih. Ben. Ada geus beres jalan tanah mah kan itu liwat geus asal. Nah. Liwat asa? Tah sia mah kitu kalau mah liwat mah daek. Liwat mana liwat? Pakanin. Udah mang ini udah selila tepangi heuy aduh jadon. Mana wae? Lawas. Sudah mah urang kadieu teh. Da urang mitra ya. Jadi membantu masyarakat. Nah, Pak Kanit di bidang keamanan ketertiban masyarakat urang sarua. Dan urang ulah pacorok tugas. Urang di bidang kemasyarakatan. Pak Kanit meureun aya lalu lintas aya di keamanan. Dan kade wae mah ampura ulah pacorokna teh ulah sampaikeun aya polisi mimpin tahlil tah. Kade soalna eta sarua ngacak-ngacak proyek kiai eta. Men, dagoan. Cing dagoan. Ah, mus kepanggih ke ujung jelema kieu wae. Dagoan eta aing butuh nu kitu. Ah, curiga ieu mah geus erek nganjuk dewe. Rek naon? Aing can nyokot-nyokot acan ngomong geus nganjuk-nganjuk deui. Moal aing mah moal nganjuk. Naon atuh dagoan ka dieu, ah? Aing menyek meuli dagangan maneh mah. Sok aing butuh sampo. Butuh sampo naon asal ulah nganjuk ya. Moal aing nganjuk mah aing mangan duit nang keisukan. Geus katebak cenah ge heuh dasar wae kapan eta teh nganjuk duitna isukan teh. Maneh tong loba ting cingcong yang penting mah aing mah bayar we sing duitna isukan ge da lain nganjuk eta mangan duit nang keisukan gitu. Sok eta aing butuh sampo buru. Moal aing naik gitu rek balik lah da can ngalarisan lah moal ka dianjukeun. Unyuk teh aing. Ngomong anjuk-anjuk teh dibere we aing moal nganjuk. Men, Duh aing mah geus kapanggih dewe jeung jelema kitu. Untung aing teu mau dagangan dia posisina lamun mau dagangan dianjuk di wae. mah aing niat bener ngagerowan maneh mah ngutupluk we kos aki-aki. Naon gura-gura we ka aing maek ngalalauk ieu di dieu. Bener-bener aing butuh lauk maneh ngutupluk ting kos aki-aki aing lauk ya menta. Rek naon atuh ka dieu teh rek nyusahkeun we lah aing mah ka geus lah aing make kitu lah. Naon maneh nyusahkeun aya aing ka dieu maneh ala ka mabur. Dawa mah nyusahkeun we aing nyaho keur susah ieu teh. Mari pikeun we lah. Maneh ngecewe ka aing teh maneh. Ngecek ka aing kitu carana mah lah.